أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا hirup di dunia ukur ngumbara harta jeung anak fitnah nu aya kuatkeun iman tingkatkeun takwa pasti selamat di akhir masa pasti selamat di akhir masa lobakeun pisan mieling mati sebab ieu teh datangna pasti nyawa dipundhut Rabbul Izzati mangka hirup sing ati-ati mangka hirup sing ati-ati datangna ajal diri sumerah nyawa jeung jasad tuluy papisah anak ulah warga karumpul kabeh tuluy dibungkus badanku boeh tuluy dibungkus badanku boeh nulan terjenajah tilu perkara amal jeung harta anak ulah warga harta jeung anak baralik deui amal mimilu nu jadi saksi amal mimilu nu jadi saksi umur manusia bakal ditanya kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna
sadaya pisan dipariksana, sadaya pisan dipariksana. Taya hartina hirup di dunia, salami hirup midamel dosa, pohoka diri pasti cilaka, nendangan siksa senenaraka, nendangan siksa senenaraka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya.